Bade ka mana? Bade ka pasar. Bade naon? Biasa we bade aya priogi, bade barang peser. Ser naon? Ya biasa we ka pasar mah bade meser tarasi, meser asin, segala keperluan, bade meser emas we. Di beja-beja rek meser emas oge. Pan ETT bieu teh naros. Meni ka emas-emas meni disebatkeun. Pan meureun kedah dijawab ditaros teh, aya dijawab geuning kitu eteh mah Geuning bade ka pasar teh mapah? Ya ieu teh ojek nage geuning ieu teh. Pasar teh ai mapah mah kirang pantes atuh. Kumaha abdi we atuh? Ka pasar mah atuh kana motor meh katinggalna sae. Si eteh jadi mikiran abdi. Pikiran eteh eta mah eta we watos tempal sampean bisi jebrag. Ngomong jeung sia mah lieur. Teh antosan heula bade ka mana? Bade ka mana antosan heula? Arek naon? Nitip ieu. Tip naon ieu teh? Nitip tarasi. Goblok sia jelema teh.